Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, langkung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji kalih syukur ka Gusti Allah anu parantos maparinan ka urang sadayana mangpirang-pirang kanikmatan, terutami nikmat iman sinareng Islam, nikmat sihat, nikmat dijantankeun umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anu sahingga ku eta wasilah kanikmatan urang sadayana tiasa hadir di ieu patempatan dinu raraga urang teh ngalaksanakeun nyumponan kana kaparduan anu parantos diparudukeun ka urang salaku jalma Islam, nyaeta thalabul ilmi. Kalayan pamudah-mudahan ku barokahna ibu hadir di pangaosan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ngajaga urang sadayana, senantiasa merhatoskeun urang sadayana, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala nyumponan kana setiap pamaksadan urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di antara pamaksadan urang sadayana anu senantiasa hoyong kapimilik dina saban-saban dinten nyaeta hoyong urang teh dipaperinan kasehatan, lajengna deui hoyong dipaparinan kasalamatan, lajengna deui hoyong dipaparinan rezeki anu halal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sakumaha ka maklum atanapi ka uninga ku urang sadayana, alhamdulillah kalayan kudrat iradat mantena urang sadayana masih keneh dipaparinan yuswa, sahingga urang sadayana di taun ieu tiasa lebet deui kana sasih anu agung, sasih anu mulia, nyaeta sasih Rabiul Awal. Naon cenah menyebabkeun ieu bulan Rabiul Awal teh mulia? Margi di bulan Rabiul Awal aya makhluk pilihanna Allah Subhanahu wa ta'ala anu lahir di bulan Rabiul Awal. Khairul bariyah, kana pangsaena tepan kana pangsaena jalma, nyaeta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, anu sehingga bulan Rabiul Awal kalebet bulan anu mulia, margi lahirna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pangsaena hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, pangmulia-muliana ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Margi ibu sakur-sakur perkara anu nyantel kana perkara anu mulia, maka eta perkara teh bakal kababawa mulia. Sakumaha contona
gogogna ashabul kahfi simkuring teu bantu nyebut contohna ibu nya kisah ashabul kahfi dina Quran surah Al-Kahfi ibu kisahna hikayatna ashabul kahfi nyarumput di guha teh bari nyanak to nupang hina-hinana bahkan kalebet najis mugolazo najis nupang berat-beratna gogog jeung babi itu najis nupang abot-abotna cara nyucikeun oge 7 wasuhan salah sawiosna nganggo taneuh ya tapi ibu ieu gogog ashabul kahfi bakal lebet surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ibu gogog numutkeun hukum fikih najis mugolazo tapi tiasa lebet surga margi dina katerangan teu aya di sato nu bakal lebet surga diantawisna nya kecuali gogogna ashabul kahfi. Gogog selain gogog ashabul kahfi moal lebet surga misal di Cilame anu gaduh gogog moal asup surga tah gogog urang Cilame mah gitu nya keun weh gogogna teh asup surga nu penting nu bogana lah asup surga gitu nya amin ya Allah ya rabbal alamin pek ngurus gogog asal kedah terang ilmu na cara nyucikeun najis mugoladoh mangga ku agama teu dicarek ibu ngingu gogog ya Pak Haji oge ngingu anakna gitu leres deh ibu mau anaknya sorangan lain gogog maksudnya ya asal syaratnya ibu terang kena hukum mensucikan eta najis mugola tuh mangga ya gitu teu dilarang ku agama nginguan gogog ya tapi dengan syarat terang hukum tapi mensucikan eta najis mugola tuh nyata diantawisna 7 wasuhan salah sawisna nggo tanah gitu barabe ibu nu gaduh gogog barabe misal ya gitu komo usum hujan mah ibu tapakna gogog di teras teu cukup ku dipel eta teh ibu lamun dipel hungkul ngawalatraan ka teras anu suci kumaha carana jadi piceun heula najis ainiyahna najis ainiyah teh anu katempo misal pami katempo tapak gogogna ya sok sanajan tapak gogogna tapakna ibu tapak sukuna eta najis kalebet najis komo mun kotorana carana hilangkeun heula najis ainiyahna lamun tapakna dibersihan heula tapakna satos kitu nembe wasuh ku cai campur tanah satos kitu seblokan 7 kali barabe teh ibu barabe komo usum katiga keur mah hese capek nu boga iman ge kitu nya itu hese capek nengan cai gitu ieu kari-kari kita ngabersihkan najis gogog barabe dilarang mah teh ibunya tapi barabe cara nyucikeun hungkul tah kitu hungkul ya nah widi kana hikayat ashabul kahfi nyarumput di guha teh bari nyenak gogog dugikeun ka di akhirat eta gogog teh nunutur ashabul kahfi ka surga Allah subhanahu wa ta'ala naon atuh nu nyebabkeun eta gogog ashabul kahfi lebet surga margi ashabul gogog na ashabul kahfi gogog nu dipikanya aku jalmi-jalmi kalebet ashabul kahfi anu nyarumput di guha teh ya jeung disetia eta gogog teh ka ashabul ka jalmi-jalmi anu kagolongkeun ashabul kahfi itu nah ieu kaitan sareng Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibu lamun teh mah ibu memasuki bulan Rabiul Awal kalian ibu banget pisan manah ibu cinta ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gumbira kana sumpingna bulan Rabiul Awal margi di bulan Rabiul Awal lahirna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ibu bakal sasarengan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu hoyong teu lebet surga Nabi kantenan surga nu pangluhurna surga nu pangagungna surga nu pang nikmatna surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masya Allah ya kumaha atuh carana syaratna ibu cukup ku ibu cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ketika memasuki bulan Rabiul Awal banget pisan ibu gembira karena memasuki bulan Rabiul Awal. Tah ieu di antara kebiasaan-kebiasaan jalmi-jalmi soleh ketika memasuki bulan Rabiul Awal gembira ibu. Gembira. Margi aya anjuran ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, upami ibu yang kalebetan jalmi soleh, margi kebiasaan jalmi soleh ketika memasuki bulan Rabiul Awal gembira, menyambut bulan Rabiul Awal dengan sukacita, memperbanyak salawat ke junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana anjuran ti Gusti Allah? Nyata dinukil dina Quran surah Yunus ayat 58. Quran surah Yunus ayat 58 berkaitan sareng dianjurkeun urang gembira karena diutusna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngadau dina Quran surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sad Gusti Allah ibu, kul bejakeun ku anjeun hai Muhammad. Bi fadlillahi kalayan kautamaan Allah. Wa bi rahmatihi jeung rahmatna Allah. Fabidzalika maka kalayan padilah nati Allah, rahmat nati Allah, falyafrahu maka kudu barungah aranjeun sadayana. Kudu baringah sukacita kalayan rahmatna Allah jeung kautamian ti Allah Subhanahu wa taala. Maka para mufassirin ulama ahli tafsir nganafsirkeun kana makna bi fadlillahi jeung wa bi rahmatihi teh nyaeta lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi ibu, sebagian tina fadilahna Allah, sebagian tina rahmatna Allah nyaeta Allah nitipkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya di dirina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh teman-teman bukti ya di diri na tiap rasul itu aya uswah, aya suri tauladan anu sae ya gitu. Lajengna deui mana dalilna kateranganana bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh bagian tina fadilahna Allah jeung rahmatna Allah. Maka ditaukidan dikuatkeun eta katerangan teh ku katerangan anu sanesna nyaeta Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Quran surah Al-Anbiya ayat 107 nguatkeun kana ayat kana Quran surah Yunus ayat 58. Tadi dina Quran surah Yunus ayat 58 bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian tina fadilahna Allah, rahmatna Allah, maka dikuatkeun ku ayat Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dina Quran surah Al-Anbiya ayat 107 Allah ngadau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama jeung teu sapati-pati arsalna kami ngutus ka anjeun hai Muhammad illa kacuali angin diutusna anjeun ku kami teh rahmatan lil alamin, rahmat pikeun sakabeh alam. Tuh ibu, janten diutusna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh bagian tina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Rahmatna Allah Subhanahu wa taala aya di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikeun sakabeh alam ibu. Ya, lain alam dunia ungkul anu kenging rahmatna Allah teh. Anu dititipkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh alam ibu dirahmatan nya ku wasilah diutusna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Siap ibu, ketika ibu hayana memasuki bulan Rabiul Awal, sambut ya bulan kalian sukacita. Siap ibu? Wayahna. Ya, lamun ibu hoyong ngiring jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Nabi Muhammad, maka minimal atuh satahun sakali urang ngareuah-reuah dibabarkeun nana Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atanapi disebutna naon ibu? Di Cilame muludan. Osok muludan. Alhamdulillah wasoknya katawis kusim kuring abdi. Sok ayakeun deui muludan di tahun ieu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuwasilahna ibu ngayakeun muludan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu kakele kasangke ku junjunan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi tandana ibu ngayakeun muludan berarti ibu teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanda ibu teh gumbira karena lahirna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta ibu padilahna kautamian jalmi nu sok muludan teh pertanda eta jalmi teh cinta ka Nabi, ya, gumbira karena lahirna Nabi. Berarti upami aya jalmi anti muludan seakan-akan eta jalmi teh teu gembira karena lahirna Nabi. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dalik. Abu Lahab oge ibu jalmi nu teu iman ka Allah, ya, nu teu iman ka Rasulullah, diringankeun siksaanana di akhirat ibu. Naon sababiahna? Sabab kantos gembira lahirna Nabi, ya. Bahkan aya hikayatna ibu. Waqad ruwiya jeung teman-teman geus diriwayatkeun anna Abu Lahabin karena saestuna ari Abu Lahab. Abu Lahab teh ibu amangna Nabi. Berarti Nabi ka Abu Lahab Allah. Nabi ka Abu Lahab amang, berarti Abu Lahab ka Nabi Allah. Ieu Abu Lahab ibu sok sanajan keluarga Nabi, tapi dinas dina Al-Quran jalmi anu bakal cilaka di akhirat. Jalmi anu bakal cilaka. Da Allah mah teu memandang nasab ibu, teu memandang katurunan. Sok sanajan aya nyambung katurunanna jeung Nabi, tapi nu janten patokan bagja henteu na urang ke jaga di akhirat teh iman ibu, keimanan. Ya, sok sanajan ibu punten lain katurunan kiai ajengan, tapi ibu ngancik dina manah iman bakal tiasa ngetok pintu surga. Datu sakabehna jalmi anu katurunan kiai ajengan, ya, gampil ngetok pintu surga. Ya, oge nya kitu deui jalmi anu lamokot ku dosa, can tantu salamina eta jalmi nu lamokot ku dosa teh labet neraka. Margi pintu taubat masih keneh terbuka, salami ieu alam dunya masih keneh utuh, tegasna teh acan kiamat, ya. Tah Abu Lahab ibu, Abu Lahab keluarga Nabi, amangna Nabi, tapi dinas dina Al-Quran eta Abu Lahab teh bakal cilaka. Diabadikan dina Quran surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Cilaka Abu Lahab jeung garwana cilaka di akhirat, ya, itu. Ru'ya diimpikeun cenah ieu Abu Lahab teh ba'da mautihi sabada mautna Abu Lahab fin naumi dina kulemna sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi ieu hikayat teh riwayat teh nu ngariwayatkeun ieu hikayat teh nyata sahabat Abdullah bin Abbas. Sahan Abu Lahab, dulur lalakina Abu Lahab. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas teh dulur lalakina Abu Lahab. Berarti aya kene keturunan sareng nasab sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakila maka ditaros eta Abu Lahab. Fakila lahum maka ditaros saha Abu Lahab ku sahabat Abdullah bin Abbas. Mahaluka kumaha kabar anjeun hai Abu Lahab, saur saha teh ibu?
Saur sahabat Abdullah bin Abbas, kumaha kabar anjeun hai Abu Lahab? Faqala maka diwalar ku Abu Lahab finnar, kaula di akhirat disiksa. Ibu Abu Lahab di akhiratna disiksa. Ya, di alam barzahna disiksa Abu Lahab ibu. Ya saur Abu Lahab nak lewat impenan finnar, kaula disiksa. Margi ditaros ku sahabat Abdullah bin Abbas. Illa annahu, kecuali saestuna kaula yukhaffafu bakal diringankeun ani ti kaula kulla lailatis nain, setiap maleman Senin, setiap dintenan Senin kaula diringankeun, bakal diringankeun siksaan kaula ku Allah Subhanahu wa taala. Saur sahabat ibu Abu Lahab, kecuali cenah kaula ketika memasuki malam Senin jeung beurangna dinten Senin diringankeun siksaan kaula ku Allah Subhanahu wa taala. Wa amusu min baina asbu'i ma'an biqadri hada, ketika Allah Subhanahu wa taala ngaringankeun siksaan kaula sur Abu Lahab, kaula ngenyotan cai di antara ruas-ruas jari kaula saur Abu Lahab. Jadi ketika memasuki malam Senin ibu ngadak-ngadak keluar cai di antara ruas-ruas jari Abu Lahab. Wa syara ila nukrati ibhamihi, kalayan metakeun Abu Lahab ngenyotan cai nu kaluar ti ruas jari-jari Abu Lahab teh nyaeta ngasupkeun ujung jempol ka mulutna. Jadi seperti kieu, kaula ketika setiap memasuki malam Senin kaula ngenyotan cai dipetakeun ku Abu Lahab, ya gitu. Wa asyara di isyaratkeun ila nukrati ibhamihi, jadi tiap malam Senin teh kaos bolon gitu ibunya, kaos orok gitu nya ngenyotan cai. Margi setiap malam Senin dinten Senin ngocor cai di antara ruas-ruas jari Abu Lahab. Eta kenging kanikmatan ketika memasuki malam Senin. Diringankan siksaan aku Allah Subhanahu wa taala ku tiasana ngenyotan cai anu keluar di antara ruas-ruas jari Abu Lahab. Ditaros ku sahabat Abdullah bin Abbas, naon menyebabkeun anjeun kenging kanikmatan model kitu? Diwalar ku Abu Lahab, wa anna dzalika bi'taqi li suwaibata indama basyaratni biwiladati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaula kenging kanikmatan sapertos kitu teh kusabab kaula kantos ngamerdekakeun Suwaibah al-Aslamiyah, lantaran sebab Suwaibah al-Aslamiyah mere kabar gembira bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia. Saking gembirana ibu, saking gembirana Abu Lahab ngadangu kabar gembira ti Suwaibah al-Aslamiyah, dulur anjeun geus lahiran, maksudna Sayyidatu Aminah, ya, tuh dulur anjeun geus lahiran, ya, adik iparnya Sayyidatu Aminah ka Abu Lahab adik ipar. Margi carogena Sayyidatu Aminah Abdullah rairaka sareng Abu Lahab, tuh dulur anjeun geus lahiran, awewe lalaki bagja ibu. Ketika ngadangu lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab gembira. Saking gembira na rela ngorbankeun ngamerdekakeun budak baliana nyata Suwaibah al-Aslamiyah anu bakal jadi cikal bakal ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabada Sayyidatuna Aminah. Jadi saatos ku ibuna ku Sayyidatu Aminah telami ku Siti Aminah langsung disusuan ku Suwaibah al-Aslamiyah, nyata budak belian Abu Lahab. Teras pindah deui ibu susuan ku Halimatus Sa'diyah, ya, kita ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta ibu menyebabkan Abu Lahab kenging karinganan siksaan ku sabab gembira lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna ibu maknya urang salaku umat Nabi anu leres-leres iman ka Nabi
anu leres-leres rutinitas ketika memasuki bulan Rabiul Awal osok ngayakeun maulid Nabi maknya urang teu kenging kagembiraan ti Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Lahab oge sakelas Abu Lahab ibu jalmi nu kafir nu teu iman ka Allah jeung Rasulna kenging karinganan siksaana. Nyata ketika memasuki malam margi lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, malam Senin tapi mendekati fajar, mendaki waktu subuhnya, mendekati waktu subuh. Jadi ketika Abu Lahab memasuki malam Senin jeung beurangna Senin ibu diringankeun siksaana. Yuk saur Abu Lahab, nah, ketika memasuki malam Senin jeung dintenan Senin kaula kenging karinganan nyaeta tiasa ngenyotan cai nu kaluar di antara ruas-ruas jari kaula. Dipetakeun ku Abu Lahab dina eta impenan ngasupkeun ujung jempolna ka mulutna. Pas bolon gitu nya. Ya budak leutik sok karieun jadi bere nen ku manut sok karieun nya itu. Nah Abu Lahab ketika memasuki malam Senin dinten Senin sapertos kitu ibu lewat dinten Senin disiksa deui ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Tah kumargi sakitu ibu manfaatkeun ieu momentum nu bahagia ya, kasempetan margi urang terang tahun payun urang masih kene ayat teu dicilami atara pitos ngantunkeun urang terang leres da ibu tah manfaatkeun mengbeung kene urang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala kalain dibarengan ku sehat ketika memasuki bulan Rabiul Awal urang kedah ngarasa gembira di antarana kahiji urang seueurkeun maos sholawat ibu ya, khusus di bulan Rabiul Awal ya ibu mau salawat niatnya sejak maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatan ibunya ketika ibu memasuki bulan Rabiul Awal kaping sabaraha ibu Rabiul Awalna? Lah, minggu pertama nya etos pertengahan. Tacan minggu pertama punya. Kaping salapan. Kaping dalapan. Maskine minggu pertama di bulan Rabiul Awal. Ya, itu kaping 12 Rabiul Awal dinten Selasanya malam Selasa gitu. Niatan ibunya ibu mau salawat di bulan Rabiul Awal ya sejak maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus di bulan Rabiul Awal ya sejak maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga bebas salawatna telangkung ibu. Bade salawat anu tadi ku ibu diaoskeun salawat malaikat Jibril. Nu kumaha ibu salawat malaikat Jibril? Arapal? Manya teu apal salawat nu pang pondok-pondokna eta teh ibu mangga saserengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam di yaumil akhir bamugi abdi sinjang tengah hiji sareng ibu rama abdi ngiring sawargi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah di yaumul akhir engke jaga di poean kiamat kumpulkeun abdi jeung ibu rama abdi ibu nu ngandung bapak nu ngayuga abdi ngiring ka surga Gusti tegasna surga Firdaus hoyong ibu lebet surga Firdaus seueurkeun maos salat ketika memasuki bulan Mulud niatan salawat ku diaos ke ibu sejak maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atanapi ku amalan nu kadua puasa Senin Kamis. Nah, biasa nu sok dawam puasa Senin Kamis khusus di bulan Rabiul Awal ieu ketika ibu puasa dinten Senena niat sejak maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi ayah hikayat keterangan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaros ku salah sawi sahabat ya
dinukilina kitab Sahih Muslim hiji waktos ibu Kanjeng Nabi ditaros ku sahabat perkara kebiasaan Nabi ketika memasuki dinten Senin dinukayan puasa. Maka diwaler ku Kanjeng Nabi saestuna kami setiap memasuki dinten Senin dinukayan puasa kaula memperingati ngemut-ngemut dilahirkeuna kaula. Margi dinten Senin dilahirkeuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwaler ku Kanjeng Nabi fihi ulidtu dina dinten Senin dilahirkeuna kaula. Kaula bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran kaula ke alam dunia ieu ku wasilah puasa. Ibu nuso puasa Senin Kamis khusus di bulan Rabiul Awal ketika ibu puasa dinten Senin Gusti sejak Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pepejeuheun abdi teu mampu Gusti nyieun tumpeng kumpul di masjid ngayakeun mulu dan abdi mung tiasa ku puasa, abdi mung tiasa ku maos sholawat. Itu keun teu nyieun tumpeng oge nya sugan tatangga atuh anu mampu nyieun tumpengna ibu mah atuh maos sholawat atapi hadir engke di pas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siap ibu haladir engke pas Maulid Nabi kedah hadir. Ya. Insyaallah nu hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagolongkeun jalmi-jalmi anu gumbira kana lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalmi nu gumbira kana lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng jaminan ti Allah Subhanahu wa taala bakal kenging kabagjaan. Abu Lahab oge nu teu iman nya ka Allah ka Rasulna diringankeun siksaana ku sabab gembira lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugikeun ka ngorbankeun budak beliana dimerdekakeun. Ya, itu ibu lamun dihargakeun budak belian ku rupiah zaman ayeuna ratusan juta bahkan miliaran eta budak belian. Tuh dikorbankeun ku Abu Lahab saking gembirana. Ya. Ibu matong ratusan juta mulu dan teh nyen cukup ku nyen tumpeng ya kajian ting jerona tahu tempe oge nu penting sejak ngareuah-reuah dibabarkeunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kaing kagumbiraan ibu, kaing kagumbiraan ti Allah Subhanahu wa taala. Di yaumul kiamah ibu bakal kaing syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di yaumul kiamah ibu bakal ngiring ka surgana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gogog ashabul kafi dinas dina ilmu fikih najis mughaladzah tapi tiasa lebat surga jeung majikanna nyata ashabul kahfi ku sabab satia ka ashabul kahfi mikanya arti ka eta kagogog nya saking setiana ibu eta anjing lamun anjing di Cilamaya mah beung kudu kabur ibunya naon cenah ngabelaan dunungan kalapar-lapar tapi nya dugikeun ka jadi rongkongan ya gitu tangkorak tapi dihirupkeun deui ya itu dina hikayatna tah urang oge ibu lamun manteng hate urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus di bulan Rabiul Awal ieu gumbira kana lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ibu bakal sasarengan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuncina gumbira cinta ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan rasa cinta ibu ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata ku cara maos salawat. Bade salat malaikat Jibril nu tadi nu pangpondokna heug nya gitu eta ge sami salawat bahkan sakelas malaikat di eta nu maca salawat model tadi teh ibu. Nyata salat malaikat Jibril. Malaikat Jibril oge maos salawat ibu nya urang lain nabi lain rasul lain malaikat horea maos salawat. Bahkan Allah oge ibu mau salawat ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu aya deui ibu parentah Gusti Allah anu langsung dicontohan ku Allah kecuali salawat ibu. Allah marentahkeun salat ka Nabi Muhammad jeung umatna ketika Nabi Muhammad Mi'raj pergi oleh Mi'rajna Nabi Muhammad salat. Allah marentahkeun salat 5 waktu nu wajib ka Nabi Muhammad jeung umatna teu dicontohan ku Allah. Kieu salat teh henteu. Allah marentahkeun puasa di bulan Ramadan teu dicontohan ku Allah jeung malaikat henteu ibu. Allah marentahkeun zakat teu dicontohan ku Allah jeung malaikatna.
tapi nu dicontohan langsung ku Allah jeung malaikat nanya eta salawat ibu ya. Anu sakumaha wah geus teu aneh ketika ibu maos kitab maulid berjanji atau napi maulid simtuduror atau napi maulid nu sanesna sok diaoskeun ayat Allah anu unggulna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha saestuna ari Gusti Allah wa malaikatahu jeung mang pirang-pirang malaikatna Allah yusholluna 'alan nabi mau sholawat cenah ibu saha Allah jeung mang pirang-pirang malaikatna Allah ka Kangjengna Nabi. Allah oge mau sholawat ibu maknya asa teuteungan lamun aya jalmi tara mau sholat asa kacidah leres teh ibu asa kacidah saha atuh urang ibu lain malaikat, lain nabi, lain rasul nyamanya orang tara mau salawat seurkeun mau salawat ibu margi salawat dicontohan langsung ku Allah subhanahu wa ta'ala ya gitu. Bade mau salat nu rada panjang mangga ya salat anu tos janten kagoliban lah pikeun jamaah pangaosan salat naon ibu biasana nariyah harapal ibu salat nariyah mangga sasarengan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى tanah minas salawat nariyah atanapi badeku salawat versi nu anyar aya ibu salawat versi nu anyar anu mana ieu salawat teh langsung diajarkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos ibu ngadangu salat busyra tacannya upami ibu tacan terang salat busyra kantun ditinggal dina YouTube ketik sholawat busyra ieu tos diijazahkeun ku pun guru umum pikeun umum sahawe nu ngamalkeun insyaallah keing padilahna tos diwidian sahawe nu ngamalkeun mangga sahawe nu ngamalkeun salat busyra ibu salat busyra nyata sholawat nu langsung diajarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka salasawias dzurriyyahna nabi jadi sin kuring ibu gaduh pun guru di Congeyang tah guruna sin kuring nu di Congeyang teh kantos nyantri di Bangil di Jawa Timur tah guru sin kuring teh nyimpen kasumpingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina eta impenan Rasul ngajarkeun sholawat busyra tapi di aosna di waktu khusus ba'da subuh 40 hiji wangsulan ya padilahna bakal kenging kagumbiraan iraha keing kagumbiraanna ketika urang mau sholawat etan 40 hiji wangsulan ba'da subuh dugikeun ka poean kiamah dibere kagumbiraan ti Allah subhanahu wa ta'ala margi padilna isor Kangjeng Nabi bakal kenging kagumbiraan dibacana 40 hiji wangsulan ba'da subuh terus dina eta impenan teh Kangjeng Rasul nyarios abdi lamun cek bahasa urang ibu kaula resep ieu sholawat lamun dinadomkeun ku nadom sapertos sholawat tibil qulub. Ibu hafal sholat bil qulub nadomna? Ya.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil. Dan gitu ibunya. Mangga orang awaskeun sasarengan salat busyra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Tayata salat bush nu ngajarkeun Nabi ibu ieu selawat lain karangan ulama tapi nu ngajarkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi resep upami ieu selawat dinadomkeun sapertos langgam nadoman atapi laguna selawat tibilku ibu bukannya di HP di YouTube ya itu salat busyra ya itu terus aya teksna ya di aos 40 hiji wangsulan ba'da karas kusim kuring ibu ya suksana jan sim kuring pabulit kali itu ka di hutang tapi kuasilah nama salat busyra 40 hiji wangsulan ba'da subuh tenang hati ibu ngadag asa tenang lah ya margi padilahna bakal diberi ketenangan ila yaumin hada ila yaumil akhirah ya mulai ti detik dintenan di awasna eta salat dugi ka poean kiamat diberi ketenangan ku Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan sing janten ilmu manfaat pikeun ibu sadayana. Nah jadi oleh-oleh pangaosan ibu samulih ti pangaosan buka YouTube klik sholawat busyra kegembiraan ibunya tulis teksna ya hafalkeun peminta hafalkeun tulis we dina teks nya buku tenan naon nya salat busyra namina nya salawat anu langsung diajarkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dzurriyyahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah rupina sakieu anu tiasa kadugikeun da bilih hujan mah teh ibunya hawatos ya mudah-mudahan ieu pangaosan sinjanten wasilah sababiyah kurang sadayana sing kagolongkeun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka urang tutup pungkasan ieu pangaosan kuna deus ngadua ka Gusti Allah mudah-mudahan doa urang sadayana sing aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina waghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub ilaih. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad maghfiratan wa rahmatan 'amatan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah wa natawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah inna natawajjahu bika fayuqdi hajatina. Mangga ibu sebatan hajat-hajat urang sadayana mudah-mudahan kuwasilah tawasul ka Kangjeng Rasul sadaya pamaksadan urang sadaya sing adina qabul Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ya Allah wa natawajjahu bika wa natawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna natawajjahu bika fayuqdi hajatina ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah واصرف عنا هذا الأذى والبلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وhasil maqasidana mudah-mudahan doa orang sayidina qabul Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.